Sang sajongjongan mah tayang cumarita. Si Rawing ningali tilu jalma nu aya di hareupeunna bangun karaget gancang harita nyarita deui. Itu. Kunaon jadi tinggalan tuh kitu lur. Wey. Beci ganu karaget geuningan. Nah ada kuring oge sarua jelema atuh make jeung jadi pias kitu teh beungeut teh. Ki Inju nyarita deui nanya ka si Rawing bangun kurang yakin sigana teh. Nah bener ujang teh si Rawing teh ya. Nyaritana eta mah jadi leuleui jeung teu wanian papuncereng-puncereng siga tadi Ki Inju ka si Rawing teh. Keur naon kuring ngaran batur ki? Ngaran kuring si Rawing anak kuring dua nu lalaki ngaran si Keling anu awewe dina si Keling ngaranna Rasanti pamajikan kuring Saraswati indung kuring Maningsi bapak kuring Wikarta almarhum. Kumaha jelas Brak we Ki Inju deku di lemah. Nya kitu deui dua baturna puguh we si Rawing jeung si Banteng Bulung teh dikaget ningali kalakuan eta tilu jalma teh. Hampura gula jang. Ari sugan teh lain jang Rawing atuh bagjan lain di kieuna. Terus terang kula teh lantaran gempeur ieu teh. Puguh ngudag-ngudag jeung neangan jalma nu ngaran Jalur Rampang tapi teu panggih. Ngadenge Ki Inju nyebutkeun ngaran Jalur Rampang si Rawing jeung si Banteng Bulung jadi curing kaget. Gancang harita si Rawing nyarita bari ngajungjungkeun badan Ki Inju sina nangtung. Jung nangtung ki nangtung. Jung nangtung ki nangtung. Nangtung ki nangtung. Lawan baheula mah nangtung ni nangtung. Iyo lain nangtung ki nangtung. Ulah deku kitu. Nama sina kuring teh panglimo atuh. Dedengan teh neneangan si Jalur Rampang. Ah, nu bener yo. Nah dia anu ngaran si Jalur Rampang gitu. Nangtung ki nangtung. Uluh, naon kang ngawing-ngawing? Nangtung ki nangtung naon eta kang ngawing-ngawing? Cicing ceng lah, bujangan malah ngerti. Ki Inju harita neuteup antep ka si Rawing bari unggeuk terus ngawalo. Bener jang. Si Jalur Rampang anakna Ki Buyut Ireng puguh dunungan kula Ki Jayaraga oge teu nyangka upama eta jalma bakal jadi bapa main. Da kawilang peti perhiasan bogana Ki Jayaraga nu dipaling teh teu kasusud atawa teu kasusud ka tingkah mana kaburna tamang keluk teh. Si Banteng Bulung katingali cengkat nangtung ngalengkah dua lengkah ka hareup geus aya di gigireun si Rawing. Jadi ngamun itu masih Jalur Papang terjadi mangsa kang ngawing-ngawing. Jadi mapa maling. Waduh, nadi dia jadi ngaya si Jalur Papang geningan kang ngawing-ngawing. Nu mata kakang oge kaget teh. Kekekele kinyo kala. Kuring terus terang ye kaget ye menang beja kieu teh ye. Ira datangna ka dieu teh si Jalur Rampang teh. Dua poe ka tukang di lembur teh diayankeun saebara jang. Ari nu ngayakeun saembara teh gulungan kula nyatana Ki Jayaraga. Sanggeus acara lumangsung tetela nu jadi jago pinilih teh budak lalaki rumajang ngaranna si Keling nya anak jang Rawing. Si Rawing paromanana jadi robah beuki kaget we ngadenge eta beja teh. Nya kitu di si Banteng Bulung si Rawing ngepikeun kan nya kaleungeun Ki Inju bakat ku kaget jeung atoh menang beja ngeunaan jadi anakna. Nu bener yang ngomong ceki. Si Keling anak kuring. Nya nu kulitna hideung keling. Ngomongna songong. Saliwat mah siga nu borongongong. Nya da pugu acan kawarah atuh lila atuh pribadina eta teh can kawarah lila we pribadina teh. Ke diteteangan ku kuring teh pugu eta budak teh ki. Cik kumaha mimitina ieu jujutanna teh kumaha. Jadi jeung Rawing dikeun neneangan jang Keling. Nah di kadina atuh da kadina teh jeung aki-aki nu pakulitanana sarua jeung jang Keling nyaritakeun nama guruna jang Keling ngaranna teh Ki Buyut Ireng. Ki Buyut Ireng. Beki kaget ye. Nangtung ki nangtung. Alah beki kaget jeung atoh ieu mah ye teh ye. Nya cek akang ogen kumaha teh. Akang boga kayakineun si Keling masih kene hirup teh. Terus kumaha mimitina ye ki kuring jadi penasaran ye. Ki Inju ngareret heula ka dua baturna. Salah saurang di antarana harita nyarita ditujukeun ka si Rawing. Ari cek akang mah teu pihadieun ngobrol di dieu Rawing. Ai nama urang nepungan kaki Jayaraga we engke panjang lebar nama tangtu bakal diguar. Boh ngeunaan jang Keling oge ngeunaan Jalur Rampang kitu ari cek abdi mah Ki Inju.
nya bener kitu Jang Rawing bat kurang hade ngobrol di dia malewi hade urang kabumina Juragan Jaya Raga we lah ayeuna mah ngarah jelas segala rupana mangga ayo atuh Jang nya kitu hade atuh ayo kuring mah nuturkeun we ayo Teng kangaranan di aku ka imah bakal bisa ngariung hamin Teng jadi ayeuna mah menang nikmat ta Teng nya beuteung kausian nangtung ki nangtung atuh geus kitu mah bring beli makna harita laleumpang nuju ka imahna Ki Jaya Raga kadatangan Ki Rawing tutas diterangkeun ku Ki Inju. Ari harita da pugu imah gede si Banteng Wulung bisa diuk bari nyaranekeun awakna kana tembok. Ki Jaya Raga neuteut antep ka si Rawing bari terus kedalisan. Kula ngarasa bunga jeung bagja anu lain dikieuna Jang Rawing. Ari sabab sacara teu kahaja bisa tepung labung di dieu ngan hanjakalna teh Jangkeling jeung Ki Buyut Ireng geus miang tadi subuh pikeun nuju ka Gunung Halimun. Uge tapisan wayang ditanyakeun teh Ki Jaya Raga. Aduh, nya ante panggih di bae ieu mah ye Teng yo. Urang datang si Keling init euy. Nya anu neon itu nya Kang Awing-awing. Wah, ngamun ngamari mang urang manggihan meureunnan bisa terus ngariung ayeuna nya Kang Awing. Bener kitu tak Teng. Oh, kumaha itu mimitina Ki Jaya Raga kuring teh jadi panasareun ye hayang nyaho jujutan anu aya patalina jeung anak kuring si Keling. Cik guar caritakeun ka kuring. Ki Jaya Raga pugu memang geus yakin yen si Rawing teh bapana si Keling teu kaleked harita terus nyaritakeun sagala rupana. Tah aya nu diliwat ditetek kabeh dibejer beaskeun. Si Rawing jeung si Banteng Wulung pada ngabandungan guaran Ki Jaya Raga. Akhirna Ki Jaya Raga mungkas guaran caritaanana. Tah kitu jujutanana mah Jang Rawing. Ngan eta kukurang ajarna teh si Jalur Rampang kabur bari mawa peti perhiasan boga kula anu memang gede oge pangajina. Nu mata kula nitah ieu Ki Inju jeung dua muridna pikeun neangan si Jalur Rampang. Teu nyangka suganterin bangsat si Jalur Rampang anakna Ki Buyut Ireng teh. Si Rawing harita ngareret ka si Banteng Wulung terus cerita deui. Aduh, si Keling babarengan jeung si Buyut Ireng geuningan Teng, bet asa kakarangan denge ayeuna ngaran Ki Buyut Ireng euy. Ngan kayanana siga si Keling cenah kulitna hidung Keling ngakukeunna nama guruna si Keling. Aduh, hanjakal urang teu kamari-kamari ka dieu teh nya. Si Banteng Wulung balik neuteup ka si Rawing bari nembalan. Menyang wing oge ngaraga ngagag-ngagarang ayeuna denge ngaran Ki Burut Ngireng mah Kang. Nang urang mana Ki Burut Ngireng teh nya. Lain Ki Burut Ireng atuh Ki Buyut Ireng kitu. Ieu mah sok ngaruksak bengaran batur segala rupa cancing mah. Jadi si Keling teh budak kuring teh rek neangan kembang pancawarna nu aya di Gunung Halimunnya. Nyan jadi beki lieur mah ye Teng yo. Nah lieur ngumaha gitu Kang Awing-awing. Ngacung ngari lieur mah mantes beda betul ngacan di ngeusian deui meureunnan Kang Awing-awing. Kade nyalatri Kang ulah ngantep beuteung. Bet kana beuteung di beuteung deui geuningan ilaing mah Teng. Lain soal botong yo, tapi akang jadi inget karena pituduh gaib nu katarima ku akeung. Acan kungsi diobrolkeun nya ka anteng asananya acennya. Si Banteng Wulung katingali kerung bari nyarita deui. Muncan, nahan neon kitu Kang Awing-awing, beja-beja ngatu Kang Uing Kang, entong kitu Kang Awing-kawing, nyoba ngumah kitu Kang Awing-awing. Ngkewek ku akang dicaritakeun. Jadi kitu nya Ki Jaya Raga. Aduh, teu kabeneran atuh lamun kitu mah kuring teh yo. Ari sabab. Aya laratan anu jadi anak kala ka indit jeung Ki Buyut Ireng. Keun belah soal eta mah heulanan. Jadi loba di ngomong teh. Jadi si Jalur Rampang teh terus kaburnya Ki Jaya Raga. Aja memang lain jelema bener si Jalur Rampang mah. Dalah lamun nyahun aya kuring ka dieu mah komo tangtuna ge terus kabur sanajan teu bari pulang paling ogen.
Ki Jaya Raga netep antep ka Sirawing geus lilak. Ki Jaya Raga oge ngadenge ngaran Sirawing teh. Kawilang hiji ngaran anu geus dipikawanoh ku jago-jago anu makalangan di alam kajawaraan. Terila Ki Jaya Raga terus nyarita deui. Nah besi dan kungsi aya pasal geuningan jeung jalur rampang jang rawing. Kungsi bantrok atawa patelak gitu. Pokoknya ijen babesen ngarasa eleh terus kabur. Da eta tuh pamajikan batur kalaka dipaling. Memang karesepna kana pulang paling eta mah jelema teh hiji tah. Nah pamajikan saha kitu nu dipaling ku jalur rampang teh jang rawing. Nya pamajikan kuring Ki Jaya Raga. Aya dongeng napanan eta kajadian teh ngan kelanan lah beuteung hayang dieusian heula yeuh ngopi heula. Nya sebe komo ieu sakedeung di bakal datang peuting. Sok teng kanya teng ngeureuyeuh kayaknya ngopi heula dah. Aduh. Engke hayang dahareunana mah da ku Ki Jaya Raga ge moal nya diantepkeun atuh teu dibere dahar atuh teng. Nyalin kitu Ki Jaya Raga. Ki Jaya Raga unggeuk bari leutik bari seri leutik. Tenang jang rawing. Jang banteng geus disayagikeun nu kitu mah. Ngan panasaran bet hayang nyaho kana jujutan lalakon jang rawing nu aya patalina jeung si jalur rampang. Si maling, si bangsa tah. Nu matak ayeuna kuring ngopi heula. Sok nya teh, naon beh lanu aya euy? Si rawing nyaho sepisan sigana teh ngopi heula. Si banteng bulung nurutan pribumi jeung anu sejena ngan ukur bisa silih teuteup. Ngan Ki Jaya Raga geus teu pati kaget teuing sabab kungsi ngadenge ngeunaan tabiat si rawing anu memang rada beda dibandingkeun jeung jalma biasa. Tah ieu mah hade urang ngadongeng kieu ieu pangalaman nu kasorang ku kuring nu aya patalina jeung si jalur rampang teh Ki Jaya Raga. Ki jalur rampang maling pamajikan kuring. Sok redepkeun nya. Bah awing ayeuna bakal ngadongeng yo. Si rawing barabat harita nyaritakeun ngeunaan pangalaman waktu ngambah ka daerah Karangjago pikeun nyusul Saraswati pamajikanana. Kabeh ditetek tainu kaliwat Ki Jaya Raga jeung Ki Inju katut dua muridna katingali pada ngabandungan kalawan daria kana guaran si rawing. Teu si rawing mungkas guaran caritana. Tah kitu kajadian nu karandapan ku kuring teh Ki Jaya Raga. Jadi geus pagaweanana si jalur rampang mah kabur jeung pulang paling. Jadi ari keur kuring mah teu kaget deui Ki Jaya Raga. Narenghap narik napas panjang katingali paroman Ki Jaya Raga nu ngemuka amek ka jalur rampang. Kula bener-bener teu nyangka jang Rawi. Ari Suganti teh kitu pribadina si jalur rampang teh. Hanas ditarima ku kula teh teu ngarasa kabeuratan waktu dititipkeun ku Ki Buyut Ireng. Tah gitu. Gitu Ki Buyut Ireng di bapana si jalur rampung. Aki-aki naon nu kitunya. Sanajan nya luhung ilmuna jemar pangabisana piraku nulungan kana kasusah Ki Jaya Raga maka jeung aya keneh nafsu hayang kawin ka Parawun. Hayang kawin ka Nyai Semarwati upama engke cager cenah. Kolot naon nu kitu? Edah palang siang sok sieun si keling jadi kabawa we jeung kapangaruhan teu puguh ieu Akang Meteng. Bener Kang ngawing-ngawing. Ngan matak ngayeuna mah urang susul be ka Gunung Ngalimun Kang. Nyugan be ngatu bisa mangijeng urang Kang. Ngatenguing jadi manasaran ngayang ngababuk si Burut Ireng Kang. Ari Ki Jaya Raga kadenge harita kadalilisan ditujukeun ka si rawing. Dina hate mah kula oge teu panuju jang rawing. Ngan kula ngarti kana kayaan Ki Buyut Ireng pikeun ukuran urang di alam kiwari moal mampu nandingan kana aji pangartina. Ari sabab Ki Buyut Ireng iwati Eyang Nur Alam anu bisa mapakan kana tataran elmuna kitu teh jang rawing. Jadi nu bisa nandingan Ki Buyut Ireng teh Eyang Nur Alamnya. Cek saha teh Ki Jaya Raga. Guru kula kungsi nyarita jang rawing. Nganu matak hanjaka teh Eyang Nur Alam geus ninggalkeun alam pawenangan. Malah kula sorangan ngarasa kaget waktu tepung jeung Ki Buyut Ireng. Sabab cek beja mah saruangan ukur tinggal ngarana tapi tetela geuningan masih kena aya di kieuna. Malah kawilang jag-jag jeung cangker pakawakanana oge. Nu mata kula teu wani kurang ajar jang rawing. Kitu bogoge ari percaya ting kana beja teh.
Padahal Ki Buyut Ireng oge sarua jeung urang resep kenekan barang hakan. Buktina kabikang oge nya kapan ka ambewe beuki keneh geuningan. Ngan eta ngomongna jeung budak kuring teh kitunya. Manehna teh hayang ngangkat murid ka si Keling. Ngan si Keling mere tanjakan hayang bukti heula saha nu leuwih unggul antara kuring jeung si Buyut Ireng. Nyaan Edun budak di tempat teteng Edun bapak sorangan sina diadukeun jeung aki-aki hidung. Sanajan ku ukuran masa kuduna si Rawing teh hanjelu nu lain dikieuna hatena, tapi si Rawing tetep we tenang sigana teh boh dina sikep jeung caritanana. Budak teh nyiga bapana ka ngawing-ngawing. Si Ngeling aya ngadukeun bapana memang halus ngitang. Bener ngudung hitung-hitung ada si burut-burut ireng manehanana jadinya hong upama ka ngawing-ngawing leuwih jago-jago. His, tawa ka ngomong kitu teng. Biar ceuk Ki Jayaraga oge geus jelas lawan nu satata jeung Ki Buyut Ireng mah Eyang Nur Alam. Sok aya bae kan teh. Ngapanan ngilmuna Eyang Nur Alam teh geus ngayadi ka ngawing-ngawing. Temudu sieun ngadugang. Ngadengi caritaan si Banteng Bulung sarupa kitu Ki Jayaraga katut anu sejenna pada neuteup ka si Rawing. Ki Jayaraga harita nu nyarita deui. Nah nya kitu Jang Rawing. Jang Rawing teh pawaris elmuna Eyang Nur Alam. Bener eta teh Jang Rawing. Nah ilmu lamun-lamunnya kunaon kitu Ki Jayaraga. Memang bener Eyang Nur Alam teh guru kuringan teu cara langsung sabab kuring go guruna di jero guha legok panamping geus kitu bae meureunnan kuduna da mah. Aduh mendohok deui bae kaget deui bae nya. Ari Ki Jayaraga harita katingali paromanana jeung pameunteuna paneutupna beuki nembongkeun sikap anu leuwih sopan. Tumubuh rasa hormat dina batina sabab sanajan nya si Rawing umurna sahandapeun tapi dina hal aji pangarti jelas aya di saluhureun manehanana kitu. Bagja pisan Jang Rawing. Keur kula bener-bener ngarasa bagja nu lain dikieuna. Ari sabab dina poe ieu bisa tepung lawung jeung ahli warisna Eyang Nur Alam anu ngaranna kungsi mapaesan lambaran alam kajawaraan dina mangsa katukang. Jago anu ngamalkeun ilmu pikeun kabeneran jeung keadilan, ngabaktikeun hirupna pikeun kamaslahatan sasama hirup. Bagja Jang Rawing. Pantes di jalur rampang eleh bobosen atuh lamun kitu mah. Allah, geus tong nyabit-nyabit bae ka inya Ki Jayaraga. Sanajan nya kuring pawaris elmuna Eyang Nur Alam, tetep beda dari lagu beteung peuri mah kudu dieusian. Bener teh Teng. Wah, bener misan ka ngawing-ngawing. Memang mending ini ngariung ngamin ngayeuna mah ngomong lamun mencit ngaya mata wa mais lauk ngemas bibit nikmat meureunnan. Komo hejo di hatian masih anteng mah. Menigiak. Mangkelaneun kumaha pribumi ya Teng. Tapi sigananya geus disayagikeun yeuh di rohangan tengah. Beja kambungnya kena irung yeuh. Nyain kitu Ki Jayaraga. Ari Ki Jayaraga harita seuri bari marah mae paromana terus nyarita deui. Ke sabar. Aya nu ngabejaan ke oge ka dieu ari geus beres tatahar keur ngariung mah Jang Rawing. Aduh, kula teh bet jadi poho kana kasusah jeung kahanjeluan yeuh. Lat we poho ka si jalur rampang mah. Geus tong diinget-inget bae di barang nu geus dipaling batur mah Ki Jayaraga. Da moal mangpaat dipakeun ku si jalur rampang oge. Nu penting pikeun Ki Jayaraga mah untung lain marwati oge nu dipilih nu dipalingna. Bener teu? Si Banteng Bulung milu di maidan caritaan. Bener. Ngomong-ngomongan ka ngawing-ngawing Ki jaga-jaga. Ngamun nganu dibalingna Nyai Marwati manang tunang ogen ngeureunnan maneh bakal leungiteun. Mere ngajat melegbengeun bae nganu ngitu malah Ki Jaga. Ngengkeng oge meleg dina beuteungna ge.
Loba di obrolan anu sejena, wanci teu karasa geus nyedek ka peuting, malah akhirna masih rawing bet diberean hate pikeun ningali kayan Marwati anakna Ki Jayaraga anu keur gering ripuh teh. Sanggeusna aya di jero kamarna Marwati, si rawing nitenan kaayaan Marwati. Ki Jayaraga nangtung gigireunana. Nah, tuh menang diantepkeun kieu Ki Jayaraga. Ieu melin penyakit biasa yo. Geus lila ieu teh kieu nanya Ki Jayaraga. Beuh, ieu awak meuni nepikeun ka jadi begang kieu yo. Ki Jayaraga narik napas panjang, bari nyarita lalaunan. Memang tacan lila di gering nama geus leuwih aditina sabulan mah teu diantep jang rawing. Dapu geus diubar aber ka mana ka mendi, dukun lepus paraji sakti teh anu mampu pikeun nyageurkeun anak kula. Sugan atuh jang rawing bisa ngojayan kana ieu kasusah jang. Si rawing nyerenge seri leutik ka Ki Jayaraga bari nembalan. Nama sina kuring teh dukun Ki Jayaraga. Ieu mah nyekelan pigelang leungeun jeung nyabakan tarang Nyi Marwati teh hayang mariksa be kaayaanna. Ngan kateuing ieu bingung kumaha ngubaranana nya. Itu kayak kabingung. Apanan geus jelas Ki Jayaraga meunang pituduh gaib yen piubareunana teh kembang pancawarna lin. Memang bener jang rawing. Ngan hate kula ayeuna teh kaentepan ku rasa salempang. Salempang ka bina-bina. Kayak bingung. Apanan geus jelas Ki Jayaraga meunang pituduh gaib yen piubareunana teh kembang pancawarna lin. Memang bener jang rawing. Ngan hate kula teh ena teh kaentepan ku rasa salempang sok ingis jang keling atawa ki buyut ireng nepikeun ka teu hasil meunangkeun kembang pancawarna. Moal katulungan meureunna jiwa anak kula teh jang rawing. Hanya mudah-mudahan be atuh sing nepikeun ka bisa beunang ku anak kuring si keling Ki Jayaraga. Ya tapi tetep we kebingung kula teh. Sabameureunnan kudu nyumponan kana karep jeung kahyangna Ki Buyut Ireng nyata ngawinkeun anak kula ka manehanana. Nya tolak we kahyangna. Suka kena dikawinkeun ka si keling kitu batan dikawinkeun ka si Buyut Ireng mah. Hayang nyaho kumaha ta si Buyut Ireng teh. Tangtu ngambek jang rawing. Malah memeh init oge apanan geus ngancam upama kula jalir janji mangka dirina bakal ngayakeun tindakan ka diri kula. Lawan kadinya lawan. Pira kurik cicing bae jalma nurek binasa ka urang, bener teu? Kula jelas lain pitandingan ke Buyut Ireng jang rawing. Acan tangtu. Nah, maki kumeok memeh dipacok, ngocak memeh dipecak. Kawaslin sarua lelaki we kawaslin jago we. Lawan Ki Jayaraga omongkeun be suka kene dikawinkeun ka si keling kitu. Apanan jang keling teh acan mancing dewasa ka kara budak rumaja piraku anak kula boga salaki ka budak sahandapun jeung rawing. Bikeun atuh ka bapana si keling nya bingung-bingung teuing. Bener teu? Moal burung daekeun kuring oge dibere nu geulis jeung perawan mah. Sok ka mana wae teh jeung rawing mah. Tapi lamun memang bener kitu kula teh bayana suka keneh kitu jeung rawing. Sanajan di dua paribasanna kula tapi sugema jeung nugina hate kula. Aduh. Alah, kudu badami heula jeung inung budak atuh lamun gubragna kainya mah Ki Jayaraga. Anu penting ayeuna mah keun diantepkeun ke Buyut Ireng jeung si keling anak kuring. Sina ngabuktikeun kasanggupananna meunangkeun kembang pancawarna upama nya nepikeun ka cageurna, omongkeun be kitu ka Ki Buyut Ireng hayang nyaho kumaha ketakna. Leuh. Moal jauh buruanana atuh. Nya sen teh kabinya-bina. Jadi jang rawing moal bisa sugan ngubaran ku cara kumaha we. Jang rawing kumaha carana sugan jeung sugan jang rawing boga pepernian. Ki Jayaraga bet masih keneh kurang yakin sigana teh upama si rawing teu bisa ngubaran atawa mulikeun kaya nu jadi anakna. Ari Ki Jayaraga atuh ari bisa mah moal make jeung dikoretkeun. Keur naon ngoretkeun pangarti atawa ilmu, bener teu? Jeung barina ogen teu bisa didadak terus kudu dunyun teh teu bisa didadak atuh terus
kudu iya ubarna, itu ubarinana. Itu bisa. Da kudu dipikiran heula atuh ngan moal samata-mata Ki Jayaraga menang pituduh gaib, lamun teu bakal bukti jadi kenyataan. Ayo urang kata pasti Ki Jayaraga. Sugan ke bari ngagoler kuring mikir heula. Tapi kata pas imah terus harita pada neruskeun di obrolanana. Waktu geus mangsana salare di tengah imah ngahaja si Rawing menta sarena ngampar ngarah bareng jeung si Banteng Bulung. Sanajan ngan ukur ngagoler dina samak si Rawing jeung si Banteng Bulung teu budu ngarasa tumanina. Da pugu asa mernah dibandingkeun jeung kudu sare di luar. Teng, akang jadi hayang seuri ieu euy. Siapa pituduh gaib nu katerima ku Ki Jayaraga becerwa jeung pituduh nu katerima ku akang. Sajeroni ngagoler teh si Rawing ngajakan ngobrol ka si Banteng Bulung. Nangumaha gitu kang ngawing-ngawing, nyoba nyaritakeun kang nguing-nguing, nyaruha teh nyaruha kumaha maksud kang ngawing-ngawing teh? Nya, waktu akang keur ngahaja numpi diri di guha legok panamping, ari akang mah harja teh boga maksud pikeun menta pituduh naon pi ubarinana anak asing. Anak akang sangkan kulitna bisa pulih deui cara biasa sabab hideung keling teh lantaran pokalna Ki Jaras Mukti anu ngabaluran awakna ti leuleuk keneh ku minyak kawedukan. Uing mangacan ngadenge ngasana madongeng eta maka ngawing-ngawing. Nerus kumaha eta ka ngawing-ngawing? Tah, saterusna nya oge menang pituduh, Ceng. Yen pikeun piubareunana anak akang teh nya si keling, sangkan pulih deui pakulitanana cara biasa, nyata kudu ku kembang pancawarna. Kembang pancawarna. Waktos na geuning seep. Urang cekapkeun dugi ka Dewi Ratunya. Acara dongeng Kiwari kapihatur ku Wakepoh Kiwari neraskeun carios si Rawing Kiwari. Hatur nuhun, permios.